Kalian tim belanja bulanan, mingguan atau harian? Assalamualaikum neti. Tulus gering meren bes ieu teh muncul jelema mah. Kusabab geus jadi kewajiban we meureun nyeri we oge ti koro kudu dipaksakeun. Kapan kitu kami teh keur ngumpulkeun 0, keur tatayangan saeutik dibere belang betong maah meureun hamo we engkena nate. Ayeuna mah keur dina fase kita usahakan 0, itu atuh sugan we 0, tambah 0, oge memeh lebaran geus bisa gajian lin amin. Geus balik di kana video ulang gawe ieu teh ngahaja nyimpang heula ka toko leutik. Eta kapanan geuning ke toko mini leutik jadi minimarket gitu. Rebun-rebun mitoha teh ka imah nyai cenah mah pangbalekeun sabun lipe boy anu beureuh aragi ngumah wadah hege jeung odol. Cekeng mah da bigi sakalian ek nyimpang aku boga pangabutuh. Eka da leuwihan duitna. Dasar si ibi ieu nurus tunyung. Uyuk kudua maka kolot teh mere kalah menta dileuwihan. Tok ketang heureui. Ieu teh karasa geus di imah deui disingket wae da video keur balanjanana. Geus puguh kapan kami teh jelemana eraan. Jan pudua video di tempat umum teh meneh sok asa beureum beungeut. Aneh ari FYP hayang era gede teuing atuh deui. Tapi moal meureun sugan engke ketang. Titipan mitoha mah geus dipisahkeun tadi teh geus dianterkeun malahan. Ieu kami mah kur nu kararieu we balanjanana ge lah. Butuh saban poe. Meuli sabang saning jangamanian wawadahan. Manian baju komo we jangamanian kulit sorangan. Malah besti teu kuat nyeri ti koro. Next video. Bye bye.